berita tsunami ya di daerah Banten ya. Rumahnya. Coba di dulu halayung. Iya. 20 meter. Kalan benang imah orang ya kumaha ya. Jual bayi malah nu kieu lah. Air tsunami bakalan ka dieu mah. Mun aya warisnya ieu boleh bawa ya. Bingung nah. Mangkaning aya tsunami. Jual imah bae lah. Orang windit kemana bawa lah. Ulang Pak. Nean ka ditu ke si Abah bae. Uang baga harta ieu hungkul tah deh. Nah, laku imah. Beuh, mun teu laku bahaya. Tsunami cenah 20 meter. Ah, ini kieu mah ka gunung. Meuli tanah rek nyin imah ngebangun ieu kieu. Mana mah. Duit nama. Assalamualaikum. Salam. Enak, Pak. Iya, iya deh. Tinggal aja. Oh, nya gara dia tanya tah. Enak cenah. Kuma. Gira, Pak. Fitnah ya. Ih, buku maya bae milik Bapak. Lain ieu teh nek jual imah urang kumaha. Are si Bapak rek naon ngajualan imah ieu. Lain cenah aya tsunami jadi abah bapak sieun eta di dinyala. Nek jual imah. Atunya hoja ieu ger isi jual imah. Telat atuh urangnya. Atunya ieu menang duit menang ngajual imah. Bapak yo aya tsunami cek saha? Di Google cenah. Atuh. Mbak, Bener ieu coba ya. paling 2 meter. Coba tanyakeun. Gua ditanyakeun 20 meter. Gua denge teuing. Nyaan. Nah, di Google 20 meter cenah. Wah. Mana? Oh, 20 nape meter. urang mah 2 meter. Nah, nape urang 2 meter, Pak. Wih. 2 meter gawe di sieun 2 meter ieu. Sieun 20 meter mah iya bejana. Coba orang tanyakeun kana ieu Mbah Google yo. Ya heuh. Dia 20 meter. Cuman 2 meter. Tanya bejanyaan pan. Oh. Sarua iya 20 meter. Sebenarnya Saha? orang sieun ieu. Itu atuh beja ti tadi ulah ngabohong. Urang ngajual imah. Atuh urang juga rek jual imah tah. Sieun urang oge Eta. 20 meter. Ayo, iya dijual bae mana? Jual bae lah. Kesahanya? Ayam barijal. Rijal di mana? Aya deui ke tetangga urang. Atuh hayu urang ka ditu yo. Ayo Tanya diantar ke ke sugan no. aya keneh duitna. Luboknya namanya duitna. Nya. Heeh. Aya ke ngarokok heula urang ngarokok nyantai beus kita mah gimana ge. Coba duitna pasti dibeli kita mah. Nya. Ngarokok heula nyantai ngarokok heula. Terus ulah dipikiran heula teh yang penting melaku imah mah. Terus ulang jual. Radio ge jual ya radio. Nah, mau radio sekalian. Sahan wah yang jual. Terus Iya. pokoknya mau orang Ah, jual. Lumpat mah ulah mau nanaon, mau duit loba. Laju. Gampang. Laju Lumpat kumaha? sebet. Ulah mau nanan murah tusuk lanan ulah jual. Ayo urang ka ditu. Urang antar. Nyantai bae ngopi heula. Ya si Bapak rek ngopi moal. Waktuna yang geus ieu. Kebal keneh tsunami-na ge, nyantai lah ngopi heula. Pokona mah ieu mah laku geura bae, maksudna laku tah, urang ge laku tah duitna tah. Tah cair tah mah. Moal kudu dibeli ku si Bapak Rijal mah, dibeli Bapak Rijal mah buat duitna ge. Bener. Ayeuna mah punya konkuat. Sararian urang. Nyantai bae ngopi lah ngopi. Rek ngopi moal. Kopi lah. Rek ngopi, yo beli kopi lah yo. Yo. Nah. Sudah beli kopi lah rokok anu nah. Tah mau
saya pulangan ya sekian. Ayo lu bandeng, beakeun BKB. Oh, yakeun. Ayo kopi lah, gitu lah ngopi ulah, nyantai, ngopi bae ulah. Kembalianan bayar. Geus kantongan bae, geus kantongan bae ulah, ulah kemarin. Geus. Kantongan. Alhamdulillah ya diperek. Kantongan, Pak. Ngopi tah, ngerokok tah. Aku mah. Santai bae. Wah, bener ka dia moal ngopi na eta ge, suamina ge. Udah bae. Maju. Ah. PLTO, ararem PLTO, aya tsunami nya eta. Nyaan. Nya. Atuh eta. Oh, itu. Hayu urang ka ditu jo. Urang nyampih mana ya, Bang? Atuh pokoknya mah jual heula ieu mah di Bapak ieu, orang ka Parijang. Ayo nomor teleponan. Ayang ke. Pembejakeun aya. Ieu dengekeun heula yo. Oh, sieun. Sarina tah di PLTO tah dengekeun heula. Nya sieun. Ya. Aya berita naon cenah ieu na PLTO ieu. Pohon gancang, masih aya tsunami tak beuh. Ya tenang bel ieu Parijang lah ieu. Sugan aya keneh ieu. Yang aneh tsunami itu. Tenang. Halo, Pak Rijal, bisa nggak ke sini Pak? Ya, Bisa nggak ke sini? di Bapak, rumah saya di rumah. bapaknya di sini aja, ada penting nih. Ya, di mana, di mana, di mana? Biasa di Oh iya, di kebun ya, di ini Pak. Assalamualaikum, Mbak. Ada apa tadi telepon saya? Ini ada perlu Pak. Terus? Pak Rijal. Apa ini? Orang ini jual rumah Emang rumahnya di belah mana? di dekat pantai. Oh, di pantai. Berapa emang Pak mau jual? 10 juta lah. 10 juta. Siap, saya berani 10 juta. Bagus enggak rumahnya? Ya lumayan lah. Ada ininya terasnya ya. Siap. Nah, Pak lihat fotonya aja nih Pak ya. Coba Jangan lihat ke kalau ada rumahnya, fotonya. rumahnya mah sama aja Pak fotonya juga. Oh, ini foto rumahnya, Pak. Iya benar. Oh, Tuh terus bagus Pak, lumayan. emang mau berapa? Mau di berapa dijualnya? 10 maunya. 10. Enggak bisa ditawar. Tawar lah nggak bisa mah. Mau ditransfer apa cash? Cash aja dah. Siap, saya ada nih uang mana banyak saya mah. Tuh. Berapa? 10 juta nih. Udah hitung 10 juta ada enggak tuh?